canggih zaman Kiwari naon gini disebut anu sok ngobrol di antara jauhan di kajauhan ke kajauhan teh HP tak make jeung bisa minahkeun program tina HP ieu ka HP ieu ngaliwatan dibukana Bluetooth apa sih Bluetooth apa naon ai panon gede teuing Bluetooth molotot Bluetooth teh dibukakeun tadi program HP ieu ka HP ieu bisa pindah tapi teu ngaliwatan kabel minahkeun data nya hah leres cek si lain disebut canggih mun tak dewek maseri nah miliaran tahun pangeran mah geus kitu apa dari pujian di ayeuna oh jelema mah dengan karek panggil ayeuna meureutak padahal pangeran mah tiba lagi kitu-kitu contohna hiji inung jeung bapak mapakahan ka anakna ceuk inungna teh jang tuh itu ucing tuh itu meri pindah we kana otak budak tah make kabel naon iya nya sok canggih mana cetek gini nyaman canggih diwari mah apa dibandingkeun jeung tanda-tanda keagungan Allah teuing beda itu udah bapak mau barengan jeung bapak Kiai Haji Rois Mantri tauhid dalam bicarana dalam nya leres Pak tersangkanya Pak tanda-tanda keagungan teh gini tadi breda baheula meureun urang kampung ai budak jauh sapertina inung bapana teh di Garut bari di kampung heuh ai anakna teh jauh di Sumatera beulita nelponna teh kana seeng jang geura balik kana seeng ieu balik budakna teh bawat leres bapak tapi nah itu jelema nya kalau bating ubudunya itu seueur teuing kakonengan jelema teh jadi pohok kana ka akhiratan itu sudok-dok tinggal iga samarukna bakal langgeng manehna hirup malah buayana robatin ubudunya heuh kadunyaan teuing sabab naon mau pangkat boh dunya sagala rupa oge Pak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah geuning helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa lain ceuri wis sia mah dipuji teh sakapun ngopi sok ngalamun naon nah iraha atuh batu mah geuningan bruh bre kandaraan oge leutik kade pan abdi hayang mio ge teu ka sorang nepi ka jadi arah hayang jadi pagawe tetap teh hese malahan panglamar ka itu kadi hayang digawe teh malah kudu nyogok sagala di zaman kiwari kadang-kadang panyogok abus digawe teh tulus
si horeng hidup di dunia makin kudu rangaik memeh tanukan Pak nya daftar polisi teka tarima da pendek teuing hiji pendek kedua huntungan hiji tepat aja ya polisi ompong gitu Pak bingung abdi teh mamawa panglamar lahareupeun pabrik dina hareupeun pabrik teh aya aksara tidak ada lowongan akhirna nepak kepala ribu Pak hayang jadi pegawai tetap teh balikeun atuh ayeuna hayang ulah ribu naon ulah hayang jadi pegawai tetap tapi kudu tetap digawe aduh aya buruan kalalotor bersihan kusum halodo runtah-runtah kumpulkeun heug duru solokan menet omean keun disebut nu geoge ku batur aya cengek pelakeun heuh binihna terus bekerja terus pengabdian bisa na waluya ieu nagara nya mulusna ieu nagara da aya sumber daya alam geus sadia ngan ieu teh kari we sumber daya manusia anu berkualitas anu diteangan anu dibutuhkeun ai manusia anu berkualitas teh nyaeta anu tetap digawe tetap dina pengabdian taeta ara taeta subaha jeung pinuh kulamungan hartina tulul amal teh loba teuing lamunan tawa panjang lamunan nya jadi kudu tetap digawe hidup pesak pinuh ku pengabdian tingali dina Fatihah memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula ujang ujug-ujug mentak we ka pangeran digawe tara ibadah ge henteu salat ge emu da kana teuing beungeus eta teh ai menta terus ka pangeran ai digawe emu ai memeh kadunya sia heula mana jeung sampeu bek nanyakeun ka bapa ai memeh abdi kadunya baheula geus aya sampeu geus tanging berarti heula sampeu nah itu siapa mentari kare malah ai tanah teh boga di tanah batur nyamut kumaha carana mun hayang beunghar deukeutan anu beunghar udah pada di nu beunghar hah anu beunghar da pada di bongana eta teh pangna medit teh sia medit medit naon ai pikeun kuring naon tanaga buruan timah nu beunghar teh barala atuh ku sia nepi ka tanaga teh pedit ulah waka nyebut pedit ka batur sahinga sia can bageun tetap digawe da moal hese neureun tah kitu balotmu ulah
ayeuna urang udah anu beunghar tong anu beunghar ieu mah raja maut nya 3 menit deui ya ganti teh ditinggal ke nyawa eta wujudna gantinya nya bari raja layona bawa ku sia ka pasar 2 menit jual tatawarkeun aya nu meuli moal ieu lumayan kitu layon raja ieu kane kenang-kenangan moal tah bandingkeun jeung bangke teri hargaan mana bari lauk pangleutikna hargaan teri teuing Allah nepi eta kayaknya pikiran kolot aduh tersangka teuing nya tak gitu gini solmet aduh nuhun ditampi ku bocah hiji ah kumaya menit komentar bocah dua idem we kuring mana tadi oge pan narima papatah ti kolot cirina manusia mah kitu da cirina manusia teh nyaeta anu daek di papatahan jeung daek mapatahan tah lamun teu kitu rabetuk